Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma karya Ustadz Uus Suhendar. Ayeuna urang dina hanca macakeun tafsir Al-Fatihah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sakabeh alam. Alhamdu sadaya puji lillah kagungan Allah Rabbi anu ngurus alamin sakabeh alam. Kecap alhamdu artina sadaya puji. Alif lam nu nempel dina eta kecap nurutkeun ilmu balaghah ka abus lilistighraq anu hartosna ngagebutkeun harti nu sok dihartian sadaya puji atawa sakabeh puji. Alhamdu ilaharna dilarapkeun pikeun ngalem atawa muji kanu hade hasil tina ikhtiarna sorangan. Sedangkan lamun muji nu maksudna ngarayu seperti nyebut geulis ka awewe atawa kasep ka lalaki dina bahasa Arab disebut alhamdu. Lamun urang dipuji ku nu sejen maka eta pujian teh hakikatna dialamatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kasep jeung geulis lain meunang hasil gawe jeung ikhtiar serta kudu dibalikeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku ngendalkeun ucap alhamdulillah, lillah artina milik Allah. Rabbil alamin artina Allah nu ngati, ngabingbing jeung ngurus sakabeh alam. Kaabus alam manusia, jin, tutuwuhan, sasatoan, alam anu nemrak jeung alam goib. Sakumna jentrekeun dina Quran surat An-Nahl ayat 8 jeung mantenna Allah nu geus nyiptakeun makhluk nu maraneh teu arapal. Ucapan hamdalah disagedengana bisa numuwuhkeun rasa syukur kana sanes kara nikmat nu geus dipaparin ku Allah ka saurang sadaya. Ka urang sadayana. Oge bisa ngabendung bibit takabur, ria jeung kufur nikmat. Aya 4 surat anu dimimitian ku alhamdulillah anu ngajentrekeun nikmat Allah keur manusia nyaeta Quran surat Al-An'am, Al-Kahfi jeung surat Fatir. Nya kitu deui ayat 31 ayat dina Quran surat Ar-Rahman nalik ka manusia. Fabi ahi Allah irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah nu mana nu kumaneh nu kumaraneh dibohongkeun. Sakitu wae urang bacakeun surat tafsir juz amma dina surat Al-Fatihah ayat kedua. Mugi-mugi aya manfaatna. Qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.